Halo barudak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan poe ayeuna urang arek ngalalauk jeung barudak ieu tah tempo gara barudak bocil hungkul urang ayeuna mah ulin jeung bocil we lah da jeung nu gede mah eueuh. Kelila-lila yu cus ayeuna mah wang init ka balong tuh balong lagi di belah dieu dah teu kosina motor da deukeut. Paling kana sajam tawa 2 jam geus nepi lah di jalan hitung-hitung olahraga we. Langsung ayeuna mah neangan heula eupan ieu upana ku cacing eta keur naon eta ngan kitu ngala cacingna asa inget karena gerakan ieu teh urang gerakan lamun peuting tapi eta gerakan naon ya ieu poho deui da aya ajul gedang mah lain kitu asa teh gayana teh di tempat nu tadi teu meunang ngala cacing ayeuna mah neangan di cenah ngajaran ka belah dieu jeung budak ieu sugan we cenah meunang di belah dieu malah ayeuna ngajaran ya dikurah dikoreh di dieu tuh udah bener di dieu mah langsung gacor tah budake meunang cacing hiji cik ayeuna ngajaran teh segala cacing namun ngeunah berarti keleuke bakal ngeunah awas cik ngajaran urang ayeuna wang ngala cacing ning gerakan kitu bener geura mah ngala cacing teh atuh ulah pararadu kitu da eta mah gerakan ai wengi jeung ieu cacing kamarana tuh nya rumput wayah kaya malolor cacing kalian teh harudang geura aduh ingat lanjut ayeuna nempuan heula balong mak entur heula ya tuh geura nu mak entur ieu aduh laukna jiga rada loba kudu rada dioperasi jiga namanya nu mak entur tah ieu teh nu mak entur ieu teh nya aduh tah loba laukna aduh kudu lamun teu meunang ti urang kudu rada dioperasi geura ka belah dieu ka nu mak entur lanjut we nama urang laleumpang ieu ka belah da bagian nguseup kunaon sia ka kuprak kitu tetempo geura ai leumpang teh aduh ieu bocil ngap terus nama urang nguseup tuh karena ge di anclom geus meunang eta jair hiji aduh coba jiga meuni gede jair teh anjir ya budak bisaan kana ngusupna teh sia-sia we kurang diajakan ngusup teh tadi ahai dalam urang mah panghoreamna disebut ngusup ampun aing pokona ngusup mah dibere 5 menit teu meunang teh geus we hayang maledogan kana balongna ge aing padahal mah ieu balong menekotkeun herang we jiga kolam renang tapi laukna meni loba kieu diusupan teh meni com giriwil jeung deui ieu laukna menekotkeun bararohai kieu aduh ieu masugan mah ieu laukna awewe na we ekotkeun bohai kieu mah ahai terus urang ayeuna ngaladun sampe ieu aduh meni asa kapita bisa nepodun sampe ieu meni bararohai da urang nasep kana bararohai ahai urang asa kaingetan kana dun sampe teh basa ngaliwat jeung barudak di itu di sawah geuningan aduh nu di mian teh ya mantap harita ge barudak terus ayeuna urang ngajaran gitu masak dun sampe di mian sugan we ngeunah carendang barudak lanjut ayeuna urang bagian balik da geus meunang laukna ge bagian dengan dun sampe ke tempat nu sejen tadi kan tidak kur menang saeutik langsung urang di dieu nempuan pala di dieu teh aduh tangkal pala geus meujeuhna dipanen ieu teh nu mah entur tapi hanya kana teh rada ngarora keneh duh rada naon ieu can meuni karolot can siap panen 2 minggu tawa 3 mingguan deui malah kolot lanjut we enam orang laleumpang ka belah dieu aek ngaladun sampe teh ning tadi dicaritakeun da lumayan rada jauh ti imah eta sia kunaon aduh geura teu tempo ai leumpang teh aduh aing barudak bocil mah kitu da teu nempo kamera sok fokus teh kana kamera we hunggul ai kana jalan tepat ditempo terus jadi perjalanan urang nempo lauk aduh herang-herang ge kieu loba lauk nama aduh kudu rada dioperasi jiga nama ieu balong hai tuluy we urang ieu ngaladun sampe aduh ieu dun sampe ni bararohai kieu aduh waas ngeunah dicoelkeun kana samal tarasi wah mantap pastina ieu mah hirup di kampung mah teu kudu susah lah udah ngesangut tinggal ngaladun sampe kanu mah entur ayeuna dun sampe geus rada meunang loba lah urang tinggal mulang ieu ayeuna urang keur ngaheurean mie embi tuh urang diheureyan kongsi leula urang bagian balik ka imah bagian meresihan lauk tah tempo geura lauk nu tadi tempo meuli kelede aduh laukna mantap sanu hayang beu ka dieu lah wong mareuleum lauk rajeng urang pada goreng ge ngeunah geura ieu mah mantap ayeuna bagian sesi permasakan ieu aduh tempo geura aya beuleumna da aya gorengna aduh mantap sugan mah jeung ieu samalna samal tolenyeng cukup lah jeung samal tolenyeng ge cek ayeuna bang cobaan bismillahirrahmanirrahim aduh mantap ayeuna siap abdi bade mam heula nya assalamualaikum bye